barudak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dia aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka ieu hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta biha Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan kula kita Ki Haji pamalingan dibikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula tuh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain buat Kiai nu malingnya bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercaya ini gitu kan Kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu sata nu maling kula yang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asalnya gede bohong eta teh cek oh eta mah rahasia geus kudu jelema geus tobat